Aing tangkurak sikalan ada reksakeun pisan euy. Kumaha mantog museup teh nya ngaritula. Jadi we aing katemleuhan ieu teh ah. Era ku tatangga nya babaung aing sakupeuting. Jeung deui wayah kumaha mantogna. Wayah kieu can nguntruk-nguntruk mantog. Paksa we aing ieu mah aing mah euy. Aing mana remis deui. Ngaritna ge geus hujan. Aing kepaksa we ieu mah euy. Menang tidak aing daripada domba babaung mah. Hujan kumaha gokil euy. Pada magar sing ada ilah kedeung mesti nyebor. Iya. Nah, iya lalu kieu jalan deh. Ladok. Wah, yang buat si Haji mah nyebor. Saya tong ka jalan euy lalu kieu. Power kieu lalu kieu. Iya. Aduh. Aduh, ieu aing soledat. Amun si Hajina ku aing tadenda deui. Kehead. Ciga tuh nyebor tong ka mana mendi. Ieu laladok kieu aing. Kumaha hese mantog we. Iya kieu. Kieu. Masih bengok si Haji ngarit dengan geus kalan kieu. Ji, masih si lain ngarit teh. Kemana si kalan? Iyo RW euy, bobongok sikalan mantog museup. Mun mah nyeuy ngaritula, jadi aing we nu katemleuhan si kehead deh. Mana geus hujan remis aing mah ngaritna ge euy. Oh pasti Ji si kehead mah mata jauh ngusup kok bade hujan kieu mah tuh kahayangna. Ji, si lain ditu nyebor. Dekat ka jalan kehead aing labuh tingali. Dewek beh. Nyebor mah datu sikalan. Mana ceboreun diantep, jukut eueuh. Kapaksa we aing ngincir atuh da. RW Asia rek dikumahakeun kincir mah da ka jalan. Oh ciga tuh Ji euy, piningan-piningan nge ka jalan tingali dewek anjing kotor kieu rek kumaha sih? Tanggung jawab mah. Atuh bebel kumaha we sakitu mah. Mun nepi ka labuh wae minta pertanggungjawaban. Da eta kana duit, we sih mah duit jeung duit. Oh Ji lain masalah duit-duit teuing Ji. Dewek ieu labuh kumaha lamun misalnya ya sampean dewek tanggung jawab sih. Ji si kawan nih wah bener ngusuk tinggal 5 jejer gitu si kehead deh. Mana RW? Kalan, tadi si kehead. Ini si Haji si RW kadung ke jalan lemur. Ada kenalan Jay. Kadieu sia kadieu. Ari si laing nanya euy. Dek init-initan nguseup teh kehe deuk babahanan heula ngarit. Ceboreun kalah diculkeun. Oh Jay tadi teh urang teh rusuh, aya babaturan teu jauh mah nya rek di antep atuh babaturan karunya tuh. Eta sia mah kumentingkeun kalah katamu. Lain doma urus bebel. Manya ayeuna peuting Ngahaja eta mah ngagawekeun siling. Kitu da euy ngagawekeun aing. Cah Ji tuman. Doma aing kudu diurus ku aing, ngarit ku aing. Sia make head naon? Dibawa teh. Sia dibawa kitu naon bool teh teu ngarti aing mah. Debo. Manya saya marki antepkeun diangurkeun karunya jeung jauh jeung naon urang teh. Era atuh Ji. Ji, alasan jika nyet tamu di mana sih eta? Lain alasan. Jengkol bau bebel. Bayangkeun lamun aya saya mah katen Haji heug urang jauh dek diantepkeun. Alasan sih mah. Lain alasan. Ngarit bebel isuk mah tong loba alasan gitu. Ayeuna bikeun. Ye ayeuna ye. Sok ku Haji tuluikeun kagok kana pinuhan urang mah rek balik sandahar ka majikan. Dan karunya di nunungguan orang rek balik sok we tuluikeun Tuh, delekeun RW. Kelakuan anak buah aing mah kitu. Mantau gue tak udah Haji kat udah buah kitu patut dikukut teh ninu. Atuh da kumaha hiji-hijina sing daek euy. Jadi anak buah dewek euy.
Sudi teuing Ji. Sok we nya teraskeun eta ngarit. Sok we nikmati dieu nya ngarit beli murid ieu. Jadinya teh Ah sia mah sakehead sok ngabobodo kitu bantuan aing herwe